Alhamdulillah kemari acara di Bojong lancar, rame, barudak ngora, masyarakat harato dihibur. Ayeuna isuk-isuk Bang Jo ya karek mandi. Kira-kira ayeuna Bang Jo di baturan kusaha tuh. Iya, Bupati kumaha hiburan nek aya hiburan di mah. loba bakal karep. Jadi memang pemilihan hiburan loba, sanggeusna pemilihan geus dilanjut hiburan lebih loba deh. Oh. Jadi kayak hiburanna yang lobakeun deui nya. Supaya masyarakat Purwakarta makin istimewa. Makin istimewa. Jadi lamun loba hiburan mah nu dagang hariru ku UMKM ge. Benar. Jadi ulah pareum obor. Purwakarta teh cenah zaman Padeli mah rame cenah. Ari kamari mah eueuh hiburan-hiburan cenah. Sepi jempling. Sepi jempling. Insyaallah pokona mah. Dagangan teu payu. Parkiran teu loba apa. Kan kemah kudu payu deh dagangan teh. Bener. Pokona pasangan jenjau mah nek ngahibur, pokona diawurkeun, boga harta, boga tanaga supaya masyarakat Purwakarta barungah we heula. Harirup usahana nya. Bener eta, garawe gampang usaha gampang. Leuweung hejo, rakyat ngejo. Eta nu penting mah ngejo heula, beujeng calager. Nya heuh. Dan nu penting mah eta ngejo. Itu nu penting mah carana ngejo teh kudu boga duit. Carana ke urang ciptakeun carana baroga duit kumaha. Bener. Hayang loba duit, pilih Jenjo. Doakeun we ayeuna mah heula nya. Kayak hanya deui acara-acara, pokoknya mah ulah khawatir nya. Doakeun ayeuna Bang Jo kan kamari mah papisah wae. Om Jen ka ditu bagi tugas. Acara naon cenah ayeuna babarengan kayak di bejaan. Kayaknya aya pengumuman. Pengumuman anak. Tunggu tanggal mainna. Atur nuhun. Assalamualaikum.